papagon hirupna urang Sunda. Sunda hartina endah, agung, cahaya, jeung bodas. Bisa oge Sunda mibanda harti endah jeung agung nu kudu ditunjang ku sadu hartina wijaksana. Eusina titih rintih surti taliti tur ati-ati. Titih rintih hartina waspada teu gulung-gusuh, apik, tenang, sagala dipikir heula, tara ngomong memeh lempang, hartina tara bohong. Luhung hartina luhung ku elmu, limpas ku pangabisa, punjul lingga papak, nyaimbangkeun guna hartina mangpaat jeung tambuh kana madorot. Surti taliti hartina ngarti kana kahayang kasusah, maksud batur. Nyekel etika gaul, embung nyigeung rasa batur, bija rasa hormat kasaluhureun. Ngajienan kasasama, lebah beda pamadegan, nyaah kasahandapeun. Tara kokolot begog, tara mawa harep sorangan, sagala hal nu ngait kapentingan umum atawa balarea osok sawalah heula. Teu leutik cahak batan kohok, hartina saimbang antara kamampuh jeung pangabutuh. Santa budi, santa hartina suci, budi hartina niat tina hate jeung pikiran nu ngajangelek jadi laku lampah. Santa tara boga niat goreng, salawasna hayang babarengan dina senang atawa susah. Silih tulungan, silih titipkeun diri, tara sirik pidik jail aniaya, tara pelik sirik melik, tara ambek lain tempatna. Boga rasa miduli kanu cilaka, kanu sangsara, kanu bodoh, nganteur kanu keung, nyaah kanu susah, mere kanu butuh, nyaangan kanu poekeun. Tara iren panastren, boga rasa kapanasan, tapi ngan saukur keur ngahualkeun karep ngerah kawas batur, utamana dina nyupih elmu. Tapi tara panas baran, teu kabita ku milik batur. Budi bijil nadareh deh, somea hade kasema, pang-pangna ku parangi, teu ngarasa unggul sorangan, teu ngarasa bener sorangan. Nyekel ajeg para geuing, daek ngageuing, ngabejaan, mapatahan, jeung daek digeuing, dibejaan atawa dipapatahan. Yakin kana titis tulis diajali, kulak canggem bagja awak sanggup usaha. Yakin sagala aya nu ngatur, aya waktuna. Apal kana swakarma, yen ya ratu tara ngahukum, pamarentah tara nyiksa, iwal buah lampah sorangan. Bijil sikep ngasuh ratu ngajayak menak, tara ngabaruntak ngarebut kekawasaan atawa halungguhan. Ngarti kana tanggung jawab pancen diri jeung tanggung jawab nu dipancenkeun tara hianat. Kudu adil neundeun perkara dina tempatna, ulah cueut kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng, kudu ngariksa kanu leutik. Mun teu kitu pasti tumpur ludes, seuri narima pameda atawa kritik, dawauh kana semu, yen eta teh jadi ubar keur ngomean diri malar leuwih maju. Ngadek saclekna, nila saplasna, tara jalir cedera subaya. Laku matuh, handap asor, tara kumalangkung kumagungan, tara hayang kapuji, tara hayang dipuji. Heyeuk-heyeuk leungeun, paantai-antai panangan, samiuk, sabilulungan, apal kana linggeran. Tah eta teh sabagian tina laku lampah sapopoe, rah yang Dharma Siksa, rah yang Bumi Sora, rah yang Wastu Kancana, jeung Sri Baduga Maharaja Dewatasrana Prabu Siliwangi. Lamun wae manusia Sunda sanggup mibanda tur milampah sadu santa budi, mangka gemah ripah loh jinawi keur tara harja, repeh rapih moal ripuh, tiis ceulih herang mata, adem ayem tengrem lugina. Sepi paling tobong rampok bakal kealaman.